Lumayan HP karuhun anu geus lila jadi bangke. Assalamualaikum Neti. Tuluyan video poe kamari ieu teh bes. Uy kumpul-kumpul sareng para wargi teh kamari teh teras we marioskeun murang kalih nu ageng teh geuningan ka klinik. Lukana teh dibersihan teras dibeklan landong kangocanakeun ka bumi. Ka bumi pas brek geuningan hujan ongko kamari teh rada awet. Udah kapan kitu geuning sok mumpang-mumpeng ari libur teh. Cicing wae meni sok asa titingkuheun ongko geuning. Sok power disangka balad Magicom we cicing wae di iman cek yang teh ka bapa budak teh. Udah ngabenerkeun HP we ayeuna mah. Alhamdulillah aya rezeki budak geuningan dikumpul-kumpul we kitu ku Inung teh. Timajah investasi bodong nu duit ti Inung teh tuh dah. Adakeun wewe lah nam uang pake ngomean HP. Ya kocok jarar engkel tuh dah HP hiji teh dibebetot ku sararea. Inung wan HP-na di bengkel tah abi teh ka dieu heula geuningan besti. Kahayang mah di dieu di lantai hiji masang temper glass teh. Nanjakalna di handap macana paranti iPhone geuningan. Mata ka rumah sawe tarada nanjak meeusan da urang mah lain iPhone HP-na nage geuningan. Cek aya nu kumaha wae cingan ningali. Cenah punten kalarasan jok kosong tipe HP teteh teh. Kapaksa we ku eta meuli nu dicitak geuningan. Ku cenah motor hausseun urang bere nginum heula kainya. Cek yang meuni tukuhan teu kudu kabeh we jarajan pohara. Tuh dah heueuh bener si beunceuk oge ku ieu cenah boyong es krim. Zaman mani moal balik lila-lila teuing make teh kalang hoyong itu hoyong ieu. Geuning beres nyerpisna oge ari ditinggalkeun ku kurilingan heula mah. Ieu teh lila we geuningan geus nepi ka imah. Teu milu budak nu gede mah kapan tadi tetes nginum obat ditinggalkeun keur sare. Jungu ngesengenges we ku itu suraseuri hayo. Cek yang aa tah ieu teh HP teh diomean. Nu aa dipake ku ibu di tamahan. Oma tuh sok nanyakeun di acis aa mana. Papatahan heula ieu teh cek yang teh awas lamun dipake teh bener HP teh. Sa perjanjian heula ulah tinggal salat, ulah tinggal ngaji, ulah tinggal sakola kapan kitu tah.